Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alhamdulillah, masyaallah para jemaah, para bapak-bapak, santriawan, santriawati, kalayan taufik sareng hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nakdirkeun deui ka urang sadayana tiasa ngalaksanakeun rutinitas kewajiban urang yane thalabul ilmi di majelis. Urang penta ka Allah Subhanahu wa taala wasilahna ieu thalabul ilmi hiji sing janten wasilah dihampurana dosa urang sadaya, dihampurana dosa-dosa urang sadaya, dihampurana dosa-dosa guru-guru urang sadaya, dihampurana dosa-dosa jamiah muslimin wal muslimat, sareng segala macam urusan urang sing dipaparinan kegampangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan urang, cita-cita kaya urang sing dijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sareng deui ketika orang wafat sing diwafatkeun di husnul khatimah ala hadin ya wa niyatin shalihah fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari tos dijelaskeun tentang masalah aturan-aturan nikah. Meunangna anu ditikah, meunangna jelema-jelema anu ditikah, jeung meunangna jeung teu meunangna jelema-jelema anu ditikah. Maka dibagi dina fikih aya paladur sadayana muhrim tina jihad nasab, aya muhrim tina jihad rodho, aya muhrim tina jihad roibah, disebutna paterean. Jihad nasab, jihad rodho, jihad roibah, paterean. Eta nu teu dimeunangkeun ditikah ka dipikih dijelaskeun paladur sadayana jalma-jalma atau awewe-awewe nu teu meunang ditikah. Nomor kadua, di mana-mana ayeuna teu kawasa atau teu mampu pikeun nikah, kemudian masih kene dalam hukum perbudakan atau masih kena aya perbudakan,
maka eta dimenangkeun nikah jeung amat amun aya keneh. Talamun tos teu aya solusina nyaeta puasa. Jadi lamun ayeuna nikah hayang tapi teu mampu. Teu mampu ieu ku sebab misalkeun teu boga nya, teu boga mas kawin. Jeung sajabana lah persyaratan nikah. Maka solusina adalah kudu ngalaksanakeun puasa. Tayena para hadirin sadayana, cek Allah Subhanahu wa taala yuridu teh tina lapat aroda yuridu kekadituna iradatan. Jadi bahasana ieu larina geus kehendak Allah, ketentuan Allah gitu. Ketentuan Allah, kehendak Allah, karep-pangarep Allah Subhanahu wa taala. Liubayyina lakum, yen tah ngajelaskeun Allah Subhanahu wa taala pikeun marane kabeh syara'i adinikum wa masaliha amrikum. Kos kitulah Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka urang kabehan tentang masalah syariat. Syariat baladur sadayana. Syariat agama marane kabeh. Eta geus ketentuan Allah bahwa ayeuna nu kamari dijelaskeun dulur sanasa ieu baladur saya teu meunang ditikah. Dulur sarodo nya ieu teu meunang ditikah. Terus paterean baladur saya mode matere kitu hukumna eta teu meunang ditikah. Terus tentang masalah amat baladur sadayana anu menang mana naon mana anu menang ditikah. Takos kitu Allah ngajelaskeun tentang masalah syariat di dalam pertikahan. Jadi walhasil lamun ayeuna jelema masih keneh aya misalkeun nya nikah teu sesuai ketentuan agama. Tah ieu berarti geus melenceng tina syariat Allah. Lamun melenceng tina syariat Allah berarti nu dipake syariat setan. Ya. Model kumaha terus sakadaek hiji syariat setan ya. Kadang-kadang jelema kitu hirup rumah tangga tapi henteu melalui proses pernikahan. Hiji tah. Ya, aya model artis baladur sadayana. Jadi aya hiji artis hirup nepikeun kaina teu dilarang ku negara. Teu nikah tapi kumpul ke bawah geus boga anak 2 bahkan kiwari. Nya eta teu make syariat Allah Subhanahu wa taala. Tawa baladur sadayana kitu kamari kan di mana-mana ayeuna aya jelema atau awewe masih keneh aya ikatan pertikahan ya, maka teu meunang eta awewe ditikah. Tegasna teusan kan. Seperti ayeuna kieu hiji awewe geus dijatuhkeun ku salakina tolak 3. Pandina persyaratan tolak 3 teh paladur sadayana itu ya hiji persyaratan awewe anu ditolak 3. Nomor kahiji kudu lepas idah heula. Jadi tolak 3 gaya idah.
Nomor kedua paladur sadayana kudu ditikah heula ku awewe ku lalaki ku salaki anu selain manehanana nya nikah heula jeung batur. Nomor kedua di samping ditikah eta kudu diasaan heula ku lalaki eta lain mantan salaki anu pertama. Nomor katilu kudu lepas idah heula jeung itu karak meunang nikah deui jeung salaki anu pertama. Tak kumaha paladur sadayana lamun ayeuna aya lalaki geus ngajatokeun tolak tilu nya sementara can kitu diruju deui misalkan da ieu teu sah atawa ditikah deui teu sah maka terjadilah ngaranna zina nya riwayat tah aya hiji lalaki kitu anjeun cenah aya jelema ayeuna geus ditolak ku urang nya teu meunang langsung dibalikan deui ku urang tergantung ceuk ieu teh nya lamun can lepas idah mah teu meunang tapi lamun geus lepas idah mah kudu nikah deui. Jadi pajar manehan mah setiap ngajatokeun tolak paladur sadayana geus biasa diruju balikan deui bisa balikan deui. Tapi punten ketika ayeuna lamun geus lepas idah geus saep idah paladur sadayana di mana-mana ayeuna hiji lalaki ngajatokeun tolak maka teu meunang ngaruju deui atawa balikan deui nya. Lamun tolak hiji jeung dua apa namanya geus dijelaskeun. Nyobanya bahkan geus poho deui kan. Idah teh idah wafat, idah hamlu kan. Paladur sadayana geus dijelaskeun. Paladur sadayana. Eta lamun geus lepas idah mah teu ngabesan. Ieu loba nu teu nyaho Pak. Loba nu teu nyaho dina masalah hukum-hukum pertikahan. Ya, oke lah lamun di urang mah alhamdulillah ya pengajian. Tapi lamun di batur model di kota-kota mah kadang-kadang kusebab na pengajian paladur sadayana atuh teu nyaho kadang-kadang. Gitu. Tah, cek Allah Subhanahu wa taala pas gitu Allah karab ngajelaskeun ka marane kabeh kana pirang-pirang syariat agama maneh. Jeung ngabereskeun kana urusan marane gitu jitanya. Nomor kedua wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum jeung nuduhkeun Allah Subhanahu wa taala ka marane kabeh kana contoh-contoh pirang-pirang jama anu ti sameme marane kabeh dina masalah halal jeung haram. Jadi kieu paladur sadayana kabeh gaya aturan. Namun kerjaman Nabi Adam memang menang kene nikah dan memang jelemana karak sakitu-kitu nama man. Atuh putra putrina Nabi Adam paladur sadayana nya Siti Hawa ieu aya nu nyebutkeun 40 kali ngajuru. Tinggal 40 kali ngajuru, setiap ngajuruna eta 2 kembar. Berarti 80 nanduroh taya. Ya. Ngan sohehna paladur sadayana hadis soheh ngajelaskeun bahwa Siti Hawa ieu adalah 20 kali ngajuru, setiap sakali ngajuru adalah 2. Jadi pikir zaman Nabi Adam mah eta jelema karang 40. Karena 40 maka didinya masih kene syariat ieu paladur sadayana masih kene aman. Sehingga paladur sadayana terjadilah di zaman Nabi Adam syariatna nikah silang. Terang tadi kasilang. Jadi ayeuna ge si Jaed jeung si Hindun misalkan ya. Nya eta kembaranana pan lahirna teh paladur sadayana lalaki awewe mah.
Zaid Hindun engke nu kadua ayeuna Umar jeung Tonah misalkan Umar jeung Tonah tangke disilang ieu nikah ka dieu ieu padahal dulur kene tak terjadilah paladur sadayana nya ke aya lamun panjang umur aya paladur sadayana lamun panjang umur eta paladur saya aya hiji anak Nabi Adam ngaranna Qabil boga kembaran ngaranna lima nya geulis bahkan dijelaskan di dinya Qabil ieu adalah direuneuhkeunana keur waktu di surga kene Qabil jeung Iklimah teh tuluy Habil boga kembaran ngaranna Layuza maaf tepati geulis maka ketentuan baheula paladur sadayana cek Nabi Adam kalawan parentah Allah Qabil kudu nikah ka Layuza Habil kudu nikah ka Iklimah cek Qabil teh hayang teuing aing nikah dijodohkeun kanu tepati geulis kabeh ge milih mah awewe kabeh ge hayang geulis ya terjadilah perjodohan pertama cuman si Qabil teu narima akhirna paladur sadayana cek Nabi Adam melalui perintah Allah nya geus atuh Qabil itu masing-masing maneh korban tah masing-masing korban baheula mah korbanna diteundeun ka gunung Pak diteundeun ka gunung diteundeun ka gunung nya ari Qabil mah paladur saya kitu sodako atau korban ku buah-buahan anu butitina ari Qabil mah ari Habil mah eta korban ku gibas anu bagus kitu paladur sadayana maka beledak nu ditarima baheula mah ditarimana korban teh disamper ku seuneu nu ditarima adalah korban Habil korban Habil atuh mungkin iri bae paladur sadayana mungkin iri wae terjadilah pembunuhan pertama kali panjanglah caritana teu nyambung jeung bab ieu tanu jadi masalah syariat Nabi Adam paladur sadayana itu boleh nikah antara dulur jeung dulur hiji eta geus aturan Allah gitu da memang jelema masih kene saeutik kemudian timbul syariat Nabi Daud alaihissalam dina ukudujan aya keterangan syariat Nabi Daud alaihissalam menang nikah ka bibi jadi lamun di mana-mana urang bogoh ka bibi menang nikah ka bibi alo menang nikah ka bibi atawa bibi menang nikah ka alo mamang menang nikah ka alo paladur sadayana dirobah deui paladur sadayana nya datanglah syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih lengkep bahkan baheula mah paladur saya menang naon boga pamajikan sampai 1000 zaman Nabi Sulaiman mah Muhammad jadi Nabi Sulaiman ieu boga pamajikanna 1000 ulah dipikiran ngagaweanana berarti kapanggil jeung pamajikan lamun urang boga pamajikan 1000 gitu kapanggih jeung pameran sataun teh baraha 300 berapa 35 harinya 335 poe nya mangnya 335 poe bener teh kitu sataun teh ya 360 nya 360 berarti sataun tak karak 360 nepi ka hiji deui tah berarti lamun ngagawean lamun boga pamajikan 1000 kapanggih jeung pamajikan anu itu lamun arek ngagawean berarti 3 tahun karak kapanggih deui urang karak dijima deui pamajikan nomor kahiji serem amat eta karena itu bahkan itu
Maslim boga pamajikan sarep 3 tahun karena kapanggih jeung pamajikan anu pangheulana di jima ku urang. Resepnya mau pamajikan sarep. Dan Nabi Daud mah 100. Pan Nabi Daud teh bapana Nabi Sulaiman kan aya riwayat hadis baladur saya pernah Nabi Sulaiman ieu nya aing arek ngajima pamajikan aing dina sapeuting kabeh 1000 digawean 1000 na momongan wallahu alam ku mujizat kumaha carana niatna aing abe boga anak kabeh jadi pasukan perang 1000 nu jadi momongan aya ge hiji jadi petot ya eta nu jadi masalah baheula menang nikah sampai 100 menang nikah sampai 1000 dirobana syariat nya Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibatasi ngan saukur panglobana baraha opah eta ge lamun mampu lamun bisa adil eta adil mah atuh kira-kira nyandung pengasih nyandung kalau ka perang bae entong hiji ge kadang-kadang carekan wae lagi nyandung Allah itu tapi aya niat mah kudu momen innamal amalu binniyat tuh takos gitu baladur sadaya hiji tanya jadi syariat Kanjeng Rasul ieu baladur saya ngarobah karena syariat-syariat anu teu lah leuwih mudah leuwih enteng baladur sadaya pokona mah jelema gelo we lamun ayeuna nyebutkeun berat karena syariat Kanjeng Rasul enteng baladur sadaya cuman ayeuna aya kene di Indonesia ge jelema anu boga pamajikan 10 Pak di Jawa aya bos tembako beunghar geus naon buah nyeun imahna ge manehanana nepikeun 1 hektar pamajikanna 10 boga anakna lamun teu salah ayeuna geus 80 anakna teu dicara meran ku pemerintah ya ketika jelema ayeuna nikah leuwih ti 4 berarti anu sasesana eta nikahna teu sah kumpul kebokana bae sanajan beungar dijawab ditanya awena kami senang cenah rumah tangga begini tapi kan maaf berarti nu genep eta teu sah ketika ayeuna nu 4 geus sah nambahan deui 5 di eta paladur saena maka nu kalima eta henteu sah cek agama sebab dia yuridullahu liyubayyina lakum sebab ya ayat di ditu keneh di ayat keneh naon pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa baruba paladur sa ayat didinya keneh nyambungna paladur sadena jadi ketika ayeuna aya jelema nikah leuwih ti 4 berarti geus keluar daripada koridor agama berarti jinah atuh ai masih kena di bawah 4 mangga sukses teuing baladur sadaya ya tah cek Allah Subhanahu wa taala gitu yuridullahu liyubayyina lakum hiji nomor kedua wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum jeung Allah Subhanahu wa taala nuduhkeun kana pirang-pirang contoh-contoh jalma-jalma anu aya anu tetep disameme marane kabeh jadi tiba lagi aya aturanana jamaah ayeuna kumpul kebo kunaon sih aya hukum kieu Pak aya hukum nikah urang teu kos binatang kunaon sih kunaon teh Pak atuh abe puguh bina ki Abas abe puguh bapak urang teh sah coba lamun aya awewe digawean ku 17-an teu puguh anak saha kos hayam urang bener teh kata bebek tah kuring boga bebek cek ieu sakali ndogan 20 ieu bapana nu mana ieu
geblek boga anak dua aya bebek mau rengki itu momen aya bebek deh bebek goak tak mana nama eta mah endogan unggal we teureun ilah dikeremenana bos eta mendog we aya bebek mandila mah eta sekali endogan buat 25 itu nya tak ketika ayeuna jelema boga anak teu pugu bapana paladusana kebingung urang bener tak maka diayakeun lah syariat nikah besan heula kan urang ngalamar heula lain ngelamar ngak bobogohan heula nya nanya heula lah kitu momen momen ka pamajikan momen baheula kan nanya heula nganda langsung nikah mah nya ditanya heula bogoh teu kakuring gitu kan bawa gitu teh gitu kan aya gituan heula kan nya gitu geus daekeun karak mulai tah anjang heula lain aya nganjangan teh Bah aya duga teh emang Agus nganjang heula duga teh Agus ya geus nganjang heula paladur sadayana karak mulai ngahitbah ngalamar kan ngalamat lamun geus dilamar mah geus mulai awewe mulai urang karak tepira peladur sadayana ku omongan hungkul eta nu tadina haram jadi halal saya tikahkan anak saya bernama Mimin dengan mas kawin bebek goak tunai jadi pemajikan menang tuh mau makan ke bebek goak geus bebek goak we geus intinya saluah toke we kalawan mas kawin toke gitu Allah Akbar aduh ya Allah zaman ayeuna nya ngoban jalarina paladur saya loba sekali deui loba lah nu aya jalarina bahkan ayeuna mah si Ahok kamari nelpon ka kuring rek nyieun lokalisasi WTS cek si Ahok cenah jadi arek teman nu ayeuna di Jakarta ieu teh paladur sadayana di Jakarta dijieun pulau naon sih nu kamari di eta ku Anis teh nya reklamasi dijieun bae teh mah eta mah pulau khusus tempat maksiat bahkan aya di daerah urang keneh di Amerika mah kaluan di Brazil mah eta mah di mana-mana asup ka eta pulau wajib sataranjang lalaki awewe arek teh bakal dinya jadi wajib sataranjang lalaki awewe kayak urang lamun hayang kikituan tah tinggal noel hayang jeung nu mana gimana kayak dibayar we geus tadi baligi aya pulau begitu dibalingan belah mana Bah nya rek diteangan ku ieu pulau disebutnya pulau telanjang sataranjang lalaki awewe pan gelo di Indonesia aya Pak eta teh deket pulau Lombok mah nu kamari ieu can lila terjadi gempa dahsyat duka eta didinya buah mah nya tak paladur sadayana maka dijadikeun masbut eta naon bencana kos naon buah geus loba teuing perjinahan loba maka diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala wa yadiakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum Allah anu narima tobat ka marane kabeh nya tegasna Allah anu ngabalikeun ka marane kabeh tina maksiat ka Allah gitu anu baheula maneh marasiat doraka diayakeun pertikahan teh supaya maneh taat wallahu alimun hakim Allah anu maha uningan jeung anu maha bijaksana sampai diulang deui wallahu yuridu ayyatuba alaikum Allah ngarepkeun supaya maneh tobat nya supaya maneh tobat sehingga Allah nerima tobat ka marane kabeh
Tah nu kadua mah paladur sadayana ieu supaya jelema daek tobat tina zina. Gitu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwata antamilu mailan azima. Sedengkeun ya ari jelema-jelema anu tukang nuturkeun syahwat mah paladur sadayana kahayangna manehanana ngalih kalawan ngalih anu agung. Tegasna embung we diatur ku agama. Daekan kene ayeuna paladur sadayana henteu make pertikah. Embung we. Ya. Makana ayeuna loba paladur sadayana lokalisasi WTS, wanita tukang soir lain. Ya. Itu lamun di daerah Bogor Parung, bahkan di puncak paladur sadayana lamun malam minggu ki beuh kita awewe nu karor itu ngabadeg. Tiap-tiap diskotik pasti aya. Tiap-tiap diskotik pasti aya. Jeung diurangi geus loba. Di mana? Punten ya, di terminal Leuliang geus loba. Sama malam minggu geus loba eta nu karor itu. Ya, naudzubillah min kita malam minggu sobat itu taharita termasuk di Kosoge can kitu mah aya di dinya disebutna warung remang-remang. Pamalamun bapak-bapak ulin ka daerah Purwakarta eta warung remang-remang ngabadak sisi jalan mah ya di dinya warung jongos disebutna eta tempat ngeunaheun ki arek tah la ilaha naudzubillah min